Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika anu kieu mah manehanana ge teu satuju satik-ketik acan. Tapi kulantaran pamadegan Ki Jatun mah beda deui. Mun seuk ditembal teh tangtu bakal jadi kapapanjangan. Anu matak pikeun manehna mah leuwih hade cicing. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sabot kitu Darwita geus udang deui. Maksudna mah rek terus deui narajang ka Ki Obing. Lain deui manehna ngarasa wirangna kudu jadi guru. Manehna kanyahoan ngalaman ragrag kudu jadi lawan. Tapi maksud kitu teh teu tulus lantaran kaburu dihuit ku Ki Jatun. Obing. Bener lain Andika nu ngamitianana. Ki Jatun ngasongkeun pananyana ka Ki Obing. Sumuhun Pak, cobi we mangga taroskeun ka Darwita. Ki Obing nembalan lalaunan, bari ngararet ka Darwita. Bener Darwita. Ki Jatun nanya ka muridna. Darwita teu ngajawab, manehna kalah ngadilah ka Ki Obing. Geus kitu maluk we manehna tungkul, teu wani ngayonan paneuteup nu jadi guru. Anu pikeun Ki Jatun mah barang mireungeuh pamolah Darwita kitu teh geus cop we dina hatena yen memang bener muridna nu nyieun kasalahan ti heula. Ari Darwita pangna teu ngajawab teh lantaran manehna bingung. Rek ngaku terus terang ngarasa era, rek mungkir sieun ku mamalana. Lantaran Ki Jatun teh ceuk paribasana nilas saplasna ngadek sacekna. Tara cuet kanu hideung, tara ponteng kanu koneng. Kajen murid sorangan. Ari nyata salah mah tetep we dianggap salah. Moal ieu dipangmeunangkeun. Komo mun bari jeung mungkir mah puguh bener salah. Tapi mungkir teu rumasa. Geus we ulah ngarepkeun bakal tereh-tereh dihampura. Bisa jadi Andika memang nu bener Obing. Ku kituna kumaha maksud Andika ayeuna? Ki Jatun tungtungna mah nanya ka Ki Obing. Maksud abdi mah bade teras wangsul we. Ki Obing nembalanana bari hate mah teu oleh ratug. Sok sieun Ki Jatun turun tangan. Santeuna ngaran-ngaran ka murid piraku teu rek ngabelaan. Encik atuh kaditu. Ngan lamun ngarasa keneh boga kapanasaran ka Ki Darwita taya halangan. Peh kadinya teruskeun. Bade teras wangsul we. Oh nya jung bae ka itu balik. Geus dihencikeun mah teu talangke deui leos we.
Ki Obing init pikeun neruskeun lumakuna. Hatena ngarasa bunga oge, pedah kabeneranana teh datang Ki Jatun. Damun seug teu kitu mah, ulah-ulah manehna teh moal waka bisa tere init. Manehna geus rumasa yen tingkat pangabisana masih keneh aya di sahandapeun Darwita. Ari Ki Jatun sanggeusna Ki Obing ngaleos sarta geus teu katempo deui. Terus we manehna ngabaweleh ka Darwita. Pokona mah kacida teu panujunana mireungeuh kalakuan muridna kitu teh. Salah pisan Darwita kalakuan teh. Naon perlu na maneh maknya ganggu ka si Obing, ha? Pedah eta manehna ayeuna jadi lindeuk ka si Mursid. Ki Jatun ngasongkeun pananya ka Darwita. Sumuhun da nu mawi manehna ayeuna biluk ka pamursid teh nyetang tos we hatena jadi mahalang ka urang. Tajantang tuh Darwita. Di ayana oge manehna boga maksud reka bantuan. Tanggung si Mursid mah moal daekeun. Kami geus cukup nganyahokeun kana pamadeganana. Oge dina soal pasendatan kami jeung si Mursid. Manehna mah teu pisan meunang ilu biung. Kajaba lamun kami nyata-nyata geus teu kuat. Eta mah kumaha maneh. Tapi satungtung kami masih keneh kuat pikeun ngalawanana sama sakali. Manehna teu meunang pipilueun. Lantaran ieu teh urusan kami pribadi. Nu direngsekeun anak oge kudu ku kami sorangan. Ngarti Darwita? Sumuhun ngartos Pak Guru. Darwita ngajawabna lalaunan. Ari ayeuna maneh rek ka mana? Bade ka Cihike? Bener. Ki Jatun talete. Sumuhun leres bade nyiar bako kaki Alnasan. Teu nanaon ari bener mah. Ari kitu maksud maneh mah. Curiga kami mah bisi maneh ngadatangan ka Mursid. Ieu sababna pangna kami nyusul teh. Tadi teh kami ka imah maneh. Cenah indit ting ka mana. Anu matak terus bae disusul. Nama tuh are ka Cihike mah urang barang we jeung kami. Kabeneran kami oge geus teu boga bako. Geus kitu mah bring we ieu murid jeung guru teh arindit ti dinya. Sajajalan teh nu lemek. Keur mah Ki Jatun ngan ngabetem wae teu mawa nyarita. Ari Darwita mah geus puguh deui tara wanieun miheulaan ngajakan ngobrol. Katurug-turug masih keneh ngarasa era we kudu jadi guruna lantaran ku kajadian tadi teh jeung Ki Obing. Era kudua kutilu kanyahoan pisan manehna geus kungsi diragragkeun. Padahal mun dipikir mah tingkat pangabisana Ki Obing teh aya di sahandapeunana. Hal ieu teh pikeun manehna mah teu wudu matak ngajadikeun kapanasaran oge. Kanca dangu sadayana kacaturkeun jaja nu boga maksud rek neangan Surya teh. Isu keneh pisan manehna geus mudun ti Cicapar kalawan dibaturan ku Pamajid. Tadina mah rek nyorangan. Ngan dipikir deui bisi kalangsu bubuhan kakara pisan nincak Garut. Nya manehna menta dianteur ka Ganjar. Ari Ganjar nya sasatna sarua we jeung jaja papada balilu. Antuk nama Pamajid mutuskeun yen rek dianteur ku manehanana. Arinditna teu pisan sumpang-simpang deui. Terus we ngagardig muru ka Gadog. Kabeneran teh anu diseja keur araya puguh tara ka mamana. Ngan pasuta keur teu nyampak teh. Cacakan lamun aya di imah mah ulah-ulah Rusyah karena Rusyah Surya pasti bakal tereh-tereh kabuka. Da sahanteuna dina ngobrolna teh piraku we teu katutuluyan. Pasti Pamajid
bakal ngadongengkeun wijana anu leungit diculik ku Bah Jagur. Ari pasuta teh sanajan bener Bah Jagur teh teu nyahueun ngaranna, tapi manehna mun ngadenge dongengna Pamajid kitu moal sangsi deui yen budak anu pahili jeung anakna teh nyaeta nu ayeuna ngaranna Karna sasat anak manehanana. Pasti eta teh anakna Gumilar nu ngaranna Wijana. Ari Surya nu disebut-sebut anakna Bah Jagur moal salah deui tangtu anakna pribadi. Karena asli anu bareto aya anu nyulik lantaran pahili teh. Dasar we atuh masih keneh lila kabukana. Hayo di pasuta harita teh keur kadayeuh rek balanja keperluan dapur jeung alat-alat pikeun keperluan pakasabanana. Taksiran rek meuli bola pikeun ngayuman heurapna. Ngan hanjakal datangna leuwir teuing. Lantaran kapan Surya jeung Ipah teh geus ting balecet malabur ti Gadog. Duka terus baralik ka ujung kulon, duka ka mana? Ngan anu tetela Surya teh geus teu tembong kalangkang-kalangkangna acan. Hanjakal atunya yang karena leuwir teuing aki teh ka dieuna. Ceuk Pamajid bari ngahuleng. Barang manehna meunang jawaban ti Karna yen Surya teh geus init deui ka Gadog. Nah, aya perkawis naon gitu aki? Karna ngarasa penasaran hayang nyaho. Bakuna mah ngarasa curiga we bisi anu aya patula patalina jeung Sari. Kapan Surya teh sakitu mikahayangna? Aya urusan penting oge jang karena pang nama sareng bapana sayaktos nama ieu teh urusan kapungkur. Ari bapana Surya teh mumusuhan sareng pun anak nyaeta abahna Sari. Pangna manehna ayeuna ka dieu tangtos we aya maksana nu mandiri nu aya patula patalina sareng pun anak. Pamajid dina mere jawabanana teh loba nu dikilungan. Komo perkara diculik Wijana mah teu disabit-sabit. Teuing naon nu jadi sabab? Pangna Pamajid teu waniun terus terang nyaritakeun anu sabenerna. Pedah eta kitu sasat ngobrol jeung budak ngora nu dipandangna kurang pantes lamun ceuk dibawa ngadongeng hiji Rusia. Da cacakan lamun harita nyang haripan pasuta mah moal kitu pijawabeun Pamajid teh. Anu memang karasana asa leuwih anteb ari ngobrol jeung papada kolot deui mah. Upami kapungkur mah Pak basa ngawitan tepang di bageun di teh ditaroskeunana. Karena ngasongkeun pamanggihna. Hatena ayeuna mah ngarasa longsong bener-bener. Geuning nyatana mah Surya teh anakna musuh bapana Sari. Anu pasti sanajan Sari ngalayanan oge moal dibikeun kudu jadi bapana. Kapungkur mah akina oge da teu acan terang. Ieu mah bane we aya nu ngawartosan. Nyaeta Jang Jaja. Pamajid bari ngareret ka Jaja. Sumuhun. Dupi ieu teh saha ki? Geuning kapungkur mah waktos ningali anu marak teh teu ngiring. Karena geus mimiti curiga deui. Boa ieu Jajaka teh pisalakieunana Sari. Ieu oge incu aki keneh. Ngan padumukanana tebih caket lemburna Surya. Ya masih keneh kabawa ku ujung kulon. Semuhun. Karena heuheuh teu puguh. Da hatena mah rada bangreng. Sok sieun ieu Jajaka teh aya karepna ka Sari. Mangkaning cenah incuna keneh Aki Majid. Perang siang. Baka kepihelaan babar ieu. Kitu pamikirna karena harita. Ari Pamajid sanggeus karuhan nu dipaluruhna teh, geus teu kasampak. Nyemahna jadi ngarasa teu betah.
Tekung sila terus we pamitan rek balik deui ka Cicapar. Ari karna mah puguh masih keneh ngarasa betah di anjangan teh. Bakuna mah penasaran ku ieu jajaka. Hayang nyaho jujutanana. Nah bener, pisah lakiana Sari atawa lain. Tapi kapanasaranana teh ngan ukur disidem bae di jero hate. Dewasa dikedalkeun mah ulah-ulah manehna bakal diseungseurikeun bet ngadon nanyakeun nu lain-lain. Waktu pamajid jeung Jaja baralik deui. Sanajan karna bari kawas nu hanyelu, manehna nganteurkeun nepi ka tungtung lembur. Ngan Widarma mah teu milu nganteurkeun. Ti tadi oge uplek we ngadarongeng jeung Mirah katut Umi di pipir imah. Sedengkeun Maeroh numpi we dinggona. Tadi ge kaluarna teh ngan sakadar rek ngasongkeun cai ka Semah. Geus kitu malap bae teu ngelol deui. Nepi ka Semah baralik oge teu nembongan lantaran terus ngagoler. Kanca dangu dina daratangna deui ka Cicapar geus burit naker. Keur mangahaja teu tutumpakan. Kahayangna Jaja supaya terus badarat. Turug-turug laleumpangna sahayuna naker. Ongkoh Jaja bari nitenan pamandangan anu kaliwatan. Anu pikeun manehna mah sasat kakara nincak darah Garut. Teu kira-kira ngarasa katajina mireungeuh tempat-tempat anu matak pikawaaseun. Pasawahan ngampar kakara meunang nanduran. Caina curcor ting borelak katojo ku sinarna panon poe. Atuh gunung-gunung parentul ngalamuk paul tembong gelor. Hawana karasa matak nyegerkeun kana badan. Komo sanggeus ngarasa hiliwirna angin gunung nebak kana awak anu keur kesangan. Meuni peler teu beda we ti anu dihihidan. Mun teu era mah sok hayang ngagoler we sisi jalan handapeun tangkal anu ngarunggunuk mere iuh-iuh dicipta dirarasakeun tada teuing nikmatna. Kanca dangu dina kasempetan ngobrol peutingna pok bae Jaja nerangkeun maksudna. Yen pageto mah manehna rek miang deui muru ka lemburna. Da geus pasti Surya teh tangtu balik ka ujung kulon. Bebeja heula ka bapana yen maksudna teh teu bisa dilaksanakeun. Gumilar ngidinan. Tapi bari diimplik-implikan. Sanyana mah ngarasa sono keneh. Tapi kulantaran memang ieu teh kacida perluna pikeun buru-buru manggihkeun katerangan tina hal ayana wijana. Sanajan bari hate nu kacida beratna lantaran tacan wareg di anjangan. Kapaksa we manehna ngidinan. Muga-muga we cenah di jalan ulah pinanggih jeung halangan harungan. Atuh maksudna rek maluruh wijana. Muga-muga sing pinanggih hasil. Mun seug kabiruyungan ku milik teh wijana bisa kapanggih deui. Geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha kabungah sarta katumarimaanana ka Jaja. Paribasa moal ka tepi ku tulis, moal ka udag ku carita dina ngagambarkeun katumarimaanana hate. Kanca dangu lamun gumilar harita saimah-imah keur ngadarongeng Ki Obing mah nyaeta nu maksudna rek nyusul karna. Peuting harita teh geus anjog kadungus cilik kalawan dibarengan ku Busro anu kabeneran daekeun dibawa pikeun ngabaturan keueung di perjalanan. Daratangna kadungus cilik teh make jalan Bojong Salam. Di Garut keneh manehna tatanya. Sanggeus nepi ka Bojong, manehna terus ngadatangan desa. Didinya diserenkeun deui ka ronda supaya terus dianteur ka Gadog. Wanci Isa teh Ki Obing jeung Busro geus narepi ka Gadog.
Terus we atuh diserenkeun karonda di dinya. Kebenaranna teh salah saurang nu ngaronda harita nyaeta Mangkarta. Atuh teh deui. Terus we harita keneh oge dianterkeun ka imahna Pasuta. Punten. Aya calik kitu Pasuta. Mangkarta pupuntenan. Saha? Sadana mah Ki Karta. Kadenge di jero imah nu nembalan. Nyaeta Pasuta sorangan. Sumuhun Pasuta. Ieu puguh aya tamu ti Bungbulang. Di Bungbulang. Reket panto dibuka ti jero. Pasuta norojol. Malah bareng jeung Karna. Anu harita mawa cempor. Ngarasa penasaran. Dumeh ti Bungbulang meureun. Da mun ka akina mah moal ieu make dianterkeun ku ronda sagala. Geuning eta mah Mang Obing sareng Mang Busro. Mangga caralik. Karena gancang aku. Bari hate mah teu kira-kira ngarasa kagetna. Tacan naon-naon geus ngarasa reuwas. Lantaran ku teu disangka-sangka tea bakal kasemahan ku batur salemburna pada urang Pakidulan. Bus Ki Busro jeung Ki Obing ka jero. Sedengkeun Mangkarta mah terus we indit deui ka pangrondaan sanggeus sasalaman bari silih tanya kasalametan masing-masing. Teu ngadagoan heula pamaksudan paralak bae. Ki Obing ngadongengkeun tujuanana pangna manehna kadua Busro. Jauh-jauh di jugjug. Gemat imeut ditetek di bejer beas. Gurat badagna mah ngabejakeun yen ayeuna Aki Mursid teh keur gering turug-turug kadatangan ku Ki Jatun deui. Anu maksudna taya lian ngan ukur rek nimbulkeun indung rurusuh bibit turujit. Aya maksudna anu teu hade ka Ki Mursid. Atuh lain dikieuna saimah-imah jadi ngarasa reuwas sarta hariwangna. Leuwih-leuwih karna nu memang manehna geus nyaho deui we kana pasualan anu sabenerna. Oge manehna geus nyaksian sorangan kumaha kahebatanana Ki Jatun. Puguh geus nyaksian sorangan. Repot oge teu damangna pun Aki teh Mang Obing. Karena riuk beungeutna ngagambarkeun anu kacida hariwangna. Repot mah henteu nya karna mung nyangka sebat nu teu damang teh atuh da moal tiasa naon-naon. Ki Obing bari ngareret ka Widarma nu harita diukna teu jauh ti Karna. Enjing mah urang wangsul we atuna. Widarma bari ngareret ka Karna. Nya puguh we atuh da hariwang. Karna teu kebat nyaritana. Ngareret ka bapana kawas nu menta kasaluyuan. Pasuta kalah kangahuleng. Lain teu ngarti kana reretna nu jadi anak. Ngan manehna teh kacida bingungna. Sanajan sacara hawar-hawar manehna geus nyahoeun saha ari Ki Jatun teh. Kana pasoalan nu jadi bapana manehna we geus nyahoeun. Kungsi manehna ngadenge dongengna ti indungna. Memang pasendatan jeung Ki Jatun teh lain anyar-anyar. Anu nepi ka ayeuna teh tacan keneh bisa direngsekeun. Lantaran Ki Jatun teh keukeuh hayang males kanyeri. Alatan bebenena baheula jaman keur pada ngora. Ari pangna dipake bingung. Ku inditna engke karna ka Bungbulang. Sasat nyogrogkeun maneh kanu jadi musuh. Sahanteuna karna teu kahudang nafsuna pikeun babela kanu jadi aki. Leuheung lamun teu ngarandapan cilaka. Kumaha lamun nepi ka hanteuna. Mangka Ki Jatun teh lain lalaworakeuneun. Manehna sorangan ngarasa teu sanggup pikeun ngalawan. Anjing mah abdi teh bade wangsul we bah. Karena ngebrehkeun pamaksudanana lantaran Pasuta kalah kangahuleng. Nya heug bae. Ngan omat sabisa-bisa kudu bisa nahan hate.
ulah nepi ka ngalakon nimbulkeun amarahna Ki Jatun. Puguh. Pasendatanana jeung Aki Hidep teh pan teu bisa direngsekeun. Atuh ulah nepi ka terus ngarembet ka anak incu. Lain seber Abah teh. Ngan, eta we. Nuges kalakonan oge geuning sakitu hese na dibeberes. Da kahayang Abah mah saeutik oge. Teh paedahna riributan jeung sasama teh. Loba musuh mata kripuh. Rayap lawan. Ya matak bae susah. Apan rek rumingkang ge jadi rumegag. Da sieun aya nu ngadodoho ngabongohan. Anu antukna hirup teh jadi sereg dipanto logor di liang jarum. Sare oge moal daekeun tibra balas ngarenjag jeung gegebegan. Sanaos abdi oge Abah sami we teu gaduh emutan bade ngalulugukeun kanu teu leres. Mung upami ninggal teuing-teuing mah Aki aya nu ngahina kauh nuju teu damang nyabet asa piraku we ari kedah ngantep mah karena ngajawab pinuh ku kapastian. Ebreh wawanena nu lain hampas-hampaseun dina nembongkeun kabelaanana kanu jadi Aki moal alang kumapalang. Tapi lamun bisa mah nyandet nafsu moal aya kejadian naon-naon. Abah teh geus ngadenge kumaha pamadegan anak Ki Jatun. Da manehna mah moal daekeun rambat kamale ka jelema nu taya hubunganana. Kajaba lamun memang di jalanan heula kudu sejen. Seolah-olah ngahaja nyieun gara-gara jeung manehanana. Ka Aki Hidep atuh sanajan bener musuh gerotna. Manehna mah moal daekeun ganggu. Lamun nyata-nyata Aki Hidep keur katarajang gering. Kugituna mah Ki Jatun teh ngabogaan sifat satria. Pandrang ngalawanan musuh anu katempona keur teu walakaya. Sumawohna mun ngalakukeun gawe licik, curaling, curang ngabongohan mah. Jajauheuna keur manehanana mah. Yakin moal daekeun. Pasuta nyaritana dari anaker. Samata-mata ngayakinkeun anakna. Supaya karena ngajaga diri ulah nepi ka ngalakukeun riributan jeung Ki Jatun. Janten abdi teh kedah cicing we nya Bah. Ninggal nu jadi Aki bade aya nu mahala teh. Karena seolah-olah nu teu panuju kana pamadegan nu jadi bapana. Cek rasa Abah mah leuwih hade cicing. Lantaran pipilueun oge tahang tu da moal aya hasilna. Kalah ka matak nambah-nambah bae picilakaeun. Lain ulah bebela kanu jadi kolot. Tapi cek rasa Abah Aki oge moal panujueun lamun seug hidep pipilueun. Abah geus cukup nganyahokeun kana pangadatan Aki Hidep. Oge dina pasendatanana jeung Ki Jatun. Abah percaya sapinuhna. Aki Hidep teh pasti bakal bisa ngarengsekeunana. Kalawan moal matak ngabahayakeun kana salirana. Sing percaya karena pasuta bari neuteup kanu jadi anak. Percanten Abah. Mung perkawis Abah nyabit-nyabit Pajatun di sebat jalmi nu ngagaduhan sifat satria. Sanggam abdi mah asa teu keuna. Margi abdi terang pisan. Tos aya sababaraha kalina Aki nyuhunkeun dihapunten ka manehanana supados kalepatan-kalepatan Aki dilubarkeun. Nanging pan Pajatun mah keukeuh we. Hoyong ngarengsekeun pasendatanana teh kedah ku kakerasan. Karena ngabantah kana pamanggih nu jadi bapana. Puguh ge. Kangaranan jalma mah
daya nu sampurna nana. Tapi dah sanajan kitu, abah mah teu boleh muji kaki jatun teh. Dina prungna ngayonan musuh, manehna mah tara ngabongohan. Oge lamun dimaksudkeun keur aya halangan, manehanana mah tara maksa mirusa, iraha we parangna. Alusna teh deui manehna mah tara ngabarerang kanu sejen, ari teu dihaja di jalanan mah. Pasuta keukeuh ngukuhan pamanggihna. Janten kumaha tuh abdi anjing teh abah? Karena akhirnya ngasongkeun pananya menta kapastian. Cek abah ge anjing rek kabungbulang mah. Ongkoh karunya kan ini ngurus aki teh meureun taya batur gesan pakumaha. Ngan omat ulah gana-gana wani miheulaan nyieun peta nu batak nimbulkeun amarah Ki Jatun. Kajaba lamun manehna nu ngajalanan ti heula. Eta mah kumakarep datang tuh geus boga pamilih sorangan. Nya omat we jang Dharma kudu sarua deui nya. Sing bisa ngajaga diri ngadalian hawa nafsu. Jeung dulur kudu sileelingan. Masing ingat sarta cangreud pageuh dina ati. Kaduhung mah tara ti heula. Tapi datangna sok paneuri. Pasuta akhirna mah papatahna kaduanana. Kanca dangu sadayana isukna poe keneh pisan. Sausi imah geus harudang. Nu rek arindit geus ngarariung di tengah imah. Bari manasan heula beuteung. Riukna beungeut mirah jeung Umi ka tembong semu alum nguyung rek ditinggalkeun ku nu jadi lanceuk. Leuwih-leuwih Umi mah sajaba ti nguyung rek ditinggalkeun ku Karna teh oge ngarasa berat ku Widarma. Ngahiji kakara bubulanan teh teu wudu make aya tapakna. Tapak nu ngagaris di masing-masing hatena nu moal bisa dipupus deui. Bulat beulit sumarambah kana baya hamo bisa diudar deui lantaran geus mangrupa hiji tali nu meungkeut dua hate dihijikeun. Nu ebrehna kaluar teh tembus kana gereyemna bibir. Jadi mangrupa kecap ngawujudkeun jang dipasini pasang subaya pikeun hirup babarengan. Nyangreunkeun tatari asih anu moal aya laasna. Hal ieu teh memangna geus bisa kajudi. Boh ku Karna, boh ku Pasuta katut maeroh. Sakumaha disumput salindungkeun oge ku jenisna. Puguh sasat ngahiji da puguh saimah pisan. Boh ucap, boh pamolahna atawa pamulu sapopoe. Ebreh bisa dititenan, jelas natrat. Yen antara wawuhna Widarma jeung Umi teh lain wawuh samanea. Tapi estuning kaselapan kurasa asihna birahi anu moal bisa pukah deui. Waktu keur nyaraneut keneh. Sabot ngadagoan maeroh nuker kerah kerih nyadiakeun bekal pikeun arindit. Umi mah misahkeun maneh ditepas bari mopoek. Hate mah geus lain deui medenghelna. Dumeh rek papisah teh dadak-dadakan pisan. Taya dangka pikeun sosonoan. Malah make boga rasa keheul oge kasemah teh. Dumeh datangna geus peuting naker. Kahayang teh isuk keneh supaya manehna bisa aya waktu geusan ngebrehkeun hate. Pokona mah pikeun maheutkeun jang dipasini pasang subaya nu geus diikrarkeun. Maklum rek pajauh nu can karuhan iraha bakal patepung deui. Karena nu harita keur milu nyaneut. Gentak ngojengkang ka hareup nyampeurkeun Umi. Geus kitu gero manehna nyalukan Widarma. Dadaku aya perlu. Ku kituna mah surti Karna teh bisi nu jadi adi aya carita nu rek ditepikeun. Sakadar hareos hate minangka pangjajab paturatineung. Naonna? Widarma nanyakeun, sanggeus manehna aya di hareup. Ieu Umi.
ya bisa aya perlu rek nyarita. Karena bari ngarenyu nahan serina. Sugan teh penting. Mun ti beurang mah piraku we. Teu ebreh beureumna beungeut Widarma harita. Geus tangtu. Ukur anu tembong teh robahna pamolah. Ngabelehem nahan ka era. Nah ieu teh teu penting kitu. Karena ayeuna mah nyarengeh nyaan. Widarma ngabelehem deui, red ka Umi nuker si dengdang dina bangku. Sedangkan Umi ngadilak kalanceukna, red deui ka Widarma. Anu keur manco neuteub geugeut. Sanajan harita poe keneh, tapi ebreh pamulu saurang-saurangna. Maklum, bulan surup kasubuhnakeun. Nyapek sing arantang kadinya. Karena bari jerut we turun, pereleng ka pipir, anu saterusna ngageblus ka dapur, nyampeurkeun indungna. Widarma jeung Umi nu ayeuna karipaduduaan. Sajongjongan mah duanana ngabaretem. Masing-masing rada bareurat naker, rek ngedalkeun carita teh. Pokona mah asa aya nu ngagendok dina tikoro, ngahalangan jalan pernapasan. Nepi karek nyarita oge, karasana maneh harese naker. Padahal biasana mah itu yo oge lancar naker. Mun keur kabeneran ngadarongeng. Mo Umi mah memang perbawana nu gerecek beuki nyarita beuki seuri. Datara tinggaleun ti nyeleukeuteup. Matak gantung denge nu keur kabumbulngan. Umi Widarma maksakeun maneh miheulan nyarita. Tapi rag deui eureun diselang heula neuri ciduh. Tikoro teh karasana maneh seuseut. Padahal bieu manehna teh mentas nginum cipanas ngalologor tikorona. Sakedap deui urang teh bakal papisah. Rag deui eureun. Bade ka dieu deui Kang Darma. Umi bari malik ka Widarma anu ayeuna geus diuk dina bangku. Anggang ti manehna. Nya tangtos atuh Mi. Kapan di dieu teh aya teangeun. Widarma neureuy deui ciduh. Lain ngarasa seuseut ayeuna mah. Tapi ngarasa uruy mireungeuh bubuden nu keur manco hareupeun. Sakitu teu ngaluis, puguh kakara hudang sare. Bet matak leuwih-leuwih narikna kana hate. Bu kusut nu ngarumbay kana tarang, bet matak kalah nambah-nambah hate lewang. Haringrang lamun ninggalkeun. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.